Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Salbila Aulia Fadilah dina warta palanggaran hak asasi manusia di Oriental Circus Indonesia. Lampu caang panongton keur keprok jeung sora seuri barudak. Tapi sahanu nyangka di balik panggung Oriental Circus Indonesia aya carita sedih nu kakara kaluar. Sababaraha bekas pamain sirkus carita ti keur budak leutik geus digawe di ditu. Dipisahkeun ti kolotna teu sakola komo nepi ka teu apal saha ari kolotna. Maranehna oge ngaku sok dihukum jeung dieksploitasi. Disetrumin pak, pakai setruman gajah. Komnas HAM nyebut ieu mah palanggaran HAM anu kacida. Hak budak pikeun sakola, pikeun apal asal-usul kaluargana, jeung pikeun hirup aman teu dipaparin. Sanajan pihak Oriental Circus Indonesia nyangkal, sora korban ayeuna geus bisa dipendem deui. Maranehna hayang keadilan jeung ganti rugi sanggeus lila nyimpen karuksakan batin. Ayeuna kasusna keur ditelusuri deui. Hiji hal anu pasti, dina atraksi sirkus teu meunang aya kasangsaraan jeung kanyeri anu disumputkeun. Abdi Salbila ngalaporkeun pikeun Anjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.